Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Siap konsentrasi teu nu malaweung. Pantona tutupkeun dek. Neng punten pang nutupkeun panto kaweur. Konsentrasi Jauhar Maknun. Niatkeun dina hate, tekadkeun dina hate abdi bade ngaosna wajib, tiasana hakikatna kumaha Gusti Allah. Dikudrot sareng diirodatkeun, tapi urang aya usaha, kasab hoyong tiasa. Sok sanaos kasab eta, usaha eta urang teu kagungan, teu gaduh tapak. Hakikatna ditiasakeun, dibisakeun ku Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sateu acan kana kitab aslina kupingkeun. Sateu acan kana kitab aslina nyaeta anu disebut kitab Al-Jauhar Al-Maknun. Bawi raos urang guar heula anu disebat ilmu balagoh. Wehande satu acan urang ngaos atanapi ngajelaskeun kana Al-Jauhar Maknun kana kitab asli na Al-Jauhar Maknun. Bawi raos urang guar heula, urang bedah heula naon anu disebut ilmu balagoh. Aya nu nyebatkeun ilmu bilagah. Ngan tenarna mah balagoh. Sabab atanapi margi aya sebagian ulama anu nyebutkeun kieu kudu nama katalar man ta'allama ilman nahwi wasyarfi. Wehandi man ta'allama ilman nahwi wasyarfi walam yata'allam ilmal balagoti wa innahu kal jasadi bidunir ruhi. Wehandi man ta'allama ilman nahwi wasyarfi. Tuh tos kabayangnya anu tos tiasa ngamaknaan mah atau ngahartian mah kalimat eta tos tiasa ngabayangkeun. Man ta'allama ilman nahwi wasyarfi walam yata'allam ilmal balagoti. Beli peryogi catatan padadan sumangga di fotokopinya mung ayeuna mah saaya-aya sapertos wartawan nyerat dina jilid kitab dina buku nu sanes mangga. Wean deui man ta'allama ilman nahwi wa syarfi walam yata'allam ilmal balagoti fa innahu aya in taukid dirinya teh. Fa innahu kal jasadi bidunir ruhi. Urang dihartosan hartosna saha jalmi anu parantos mempelajari alias ngaos kana ilmu nahwu sareng sorob. Wihandi sasa jalmi anu atos atanapi parantos mempelajari ilmu nahwu sareng ilmu sorob. Ilmu nahwu teh diantawisna jurmiyah, imriti, alpiyah sareng sanesna
sareng ilmu sorop teh diantawisna aya kitabna sorop kailani sorop al-Janjani atanapi nusanesna. Tapi aya tapi walam ya ta'alam, tapi teu acan mempelajari atanapi ngaos kana ilmu balagoh. Saestuna fa innahu tuh saestuna maka sanyanyana eta jalma teh seperti kagungan jasad tapi teu aya nyawaan, teu aya ruhna. Atuh teu pantes, atuh ari kitu mah sarua jeung jalma maot. Nu mawi wayahna sareng wayahna sakali deui di mana-mana aya anu kurang paham kana ilmu nahwu sorop ayeuna mungkin kaseseren wayahna. Naon margina sim kuring wawantunanan ngayakeun pangaosan kitab Jawahar Maknun. Santri Kalangsari di mana-mana geus bisa jurumiyah di antawisna ilmu nahwu teh ilmu alat sorop, pokona ilmu alat teh nahwu jeung sorop. Teu ngaji kana Jawahar Maknun berarti Kalangsari beuki menurun. Ulah elek ku pasantren nu sanes, lain berarti urang rek ugal-ugalan rek sombong. Sakali deui saha jalmi anu parantos neuleman ngaos kana ilmu nahwu jeung sorop tapi teu pernah atanapi teu acan ngaos kana ilmu balagoh, eta teh kaya-kaya seperti jalmi anu kagungan raga tapi teu bernyawa, teu aya ruhna, maot berarti. Nah, urang teraskeun deui. Intina maksudna ilmu balagoh teh ilmu tingkat katilu. Catet, ilmu balagoh teh eta ilmu tingkat katilu. Atuh mesin dina bela diri ge aya jurus kahiji, jurus kadua, katilu. Dina nyumpah ge sebenarnya nista, maja, utama. Di dia ge tingkat katilu. Tina atawa dina bahasa Arab. Saatos naon? Saatos ilmu nahwu sareng sorop. Nah, ayeuna urang definisian ilmu balaghah, urang ta'rifan, urang kaidahan, urang canak atanapi urang dibedah etanana, ta'rifna, definisina, pengertianana. Upami mengingat atanapi meninjau masalah definisi atanapi ta'rif pasti aya dua wajah, dua jalur, dua jalan. Aya pengertian secara lugot, aya pengertian secara istilah. Ari lugot mah secara bahasa, pengertian umum. Ari istilah mah pengertian anu sabenerna. Jadi ilmu balaghah cek bahasa nyaeta kadar-kadar al-wusulu. Naon cenah? Al-wusulu. Ilmu balaghah atanapi balaghah teh cek bahasa mah kadar-kadar al-wusulu. Naon artina al-wusul? Nepi. Bahasa Indonesia nama sampai. Seperti kumaha urang angkat ti dieu ti Kalangsari ka Ciamis, tos dugi Ciamis berarti oh tos balaghah gitu, tos nepi. Atanapi al-intihau. Naon hartosna al-intihau? Penghabisan, panungtungan, tutug atuh. Al-intihau penghabisan, panungtungan, pameakan, eta al-intiha. Eta cek lugot.
ayeuna mana ilmu balaghah menurut istilah anu sabenerna. Di dieu simkuring ngabantun pengertian ilmu balaghah secara istilah ti saurang ulama, padahal mah seueur sabenerna. Bilih kaweur teuing. Nah, ta'rifna ta'diyatul makna bade kulaten heura mangga asal sing leres. Saya mah ku Arab. Engke sakali deui bilih periog di fotokopian ti simkuring ti padadan mangga tiasa di fotokopi. Ta'diyatul makna, ulangi hijikeun, ta'diyatul maknal wahidi. Ta'diyat sanes ku ain tapi ku hamzah. Ta'diyatul maknal wahidi bitorokin muhtalifatin. Torkin itu kan jalan. Wahandi ta'diyatul maknal wahidi, ta'diyatul maknal wahidi bitorokin muhtalifatin. Ta'diyatul maknal wahidi bitorokin muhtalifatin. Hartosna nepikeun atanapi nyampikeun makna, ari makna teh harti, nepikeun makna atawa harti anu sahiji, wahidin anu sahiji, al wahidi anu sahiji, make atawa melalui bekna di logatan make atawa melalui torkin jalan atanapi redaksi muhtalifatin anu beda ungkapan anu beda-beda atanapi redaksi atau jalan anu beda-beda. Teruskeun manfaat atanapi faedah ngaos kana ilmu balaghah. Tadi takrif, ayeuna manfaat ngaos kana ilmu balaghah. Kusim kuring diringkes janten 3 manfaatna, padahal mah seueur. Kahiji ngayakinkeun dina hate urang luhurna nilai bahasa Al-Qur'an. Wihandi ngayakinkeun luhurna nilai bahasa Al-Qur'an. Ari Al-Qur'an teh bahasa Arab. Mung aya sebagian nu sejen mah Al-Qur'an teh duka bahasa naon, buktina mah bahasa Arab lah. Tapi Arab. Wihan deui, balikan deui atuh. Wihan deui. Ngayakinkeun luhurna nilai bahasa Al-Qur'an. Ulah nyebutkeun ilmu balaghah luhuran Al-Qur'an, tapi ilmu balaghah sesuai dengan Al-Qur'an, lain Al-Qur'an sesuai dengan ilmu balaghah ulah dibalik. Sakali deui ilmu balaghah sesuai sareng Al-Qur'an. Nu mawi munculna ieu ilmu balaghah teh sabab seueur urang ajam dina hati, seueur urang luar Arab bisi teu kahartieun teu ngartieun kana harti Al-Qur'an. Di samping ilmu nahwu jeung sorof teh aya ilmu balaghahna kitu. Dina harti ngayakinkeun yen Al-Qur'an teh kalam anu sampurna, obrolan-obrolan firman Allah anu sampurna, anu agung pisan. Nah, jadi eta faedah atau manfaatna. Kedua, bisa ngucap atanapi ngobrol sareng nulis teratur. Wehandi nomor kedua, bisa ngobrol atanapi ngucap sareng nulis anu teratur sesuai sareng muktadol halna,
sesuai sareng muqatadol hal. Awas di mana-mana nguping kitunya aya ajengan buat bahasa Arab bae di antara aya muqtadol hal horeng lamun disundakeun mah situasi kondisi. Wihandi nomor 2, bisa ngobrol atawa ngucap atawa nulis anu teratur sesuai sareng muqtadol halna alias sesuai sareng situasi kondisina ku cara anu endah nu indah gitu, didangding real, gambaran real atuh, real gambaran nyata di mana-mana pidato, di mana-mana mau balik di kampung urang tiasa bahasa Inggris jadi di sekolah. Wah mungkin atau napi ulah we ngobrol di depan ibu-ibu, bapak-bapak, aki-aki pakai bahasa Inggris. Disesuaikan sareng muqtadol halna. Fungsina atau paedahna ilmu balaghah teh kitu. Nyarios atau napi ngobrol atau napi sumanggem di sahanapeun urang sareng barudak kumaha carana. Sesuai sarang situasi kondisi kupingkeun gitu. Katilu memahami atanapi ngabantuan, makanya ngabantuan memahami ayat Al-Quran sareng hadis. Ngabantuan kanggo memahami ayat Al-Quran sareng hadis. Sabab atanapi margi seueur pisan dina Al-Quran ayat-ayat anu memang kedah ditakwil. Ayat tafsir, ayat takwil. Ari tafsir mah ayat-ayat muhkamat eta mah jelas. Upami takwil mah di mana-mana ayat-ayat mutasyabihat anu samar-samar seperti yadullahi, tangan Allah, pakai ilmu balaghah gitu. Da cek ahlus sunnah wal jamaah mah aliran ahlus sunnah wal jamaah dina pan tauhid moal ngahartikeun yadullahi teh tangan Allah, tapi kekuasaan atau napi kekuatan Allah gitu. Mawi kade teu gagabah ngahartikeun Al-Qur'an kecuali urang bade ka mana golongan Islamna gitu. Nah, ayeuna fungsi mempelajari atanapi ngaos ilmu balaghah. Ari tadi mah paedahna, manfaatna, ayeuna mah fungsi atanapi guna ngaos ilmu balaghah. Candugi karena materi ieu teh. Namanya intro atau napi pembukaan. Fungsi atau napi gunana ngaos kana ilmu balaghah kahiji atau napi aya heula penjelasan sateu acan kana fungsi nu utama. Kieu cenah belajar atanapi ngaos kana ilmu balaghah berarti urang teh keur ngaos kana bahasa naon? Bahasa Arab. Sakali deui. Belajar atanapi ngaos kana ilmu balaghah berarti urang teh keur belajar bahasa Arab. Otomatis dina belajar bahasa Arab aya 5 gitu. 5 bukan lili, sanes lili. 5 komponen, 5 unsur anu moal bisa dipisahkan. Sakali deui belajar atanapi ngaos bahasa Arab atanapi ngaos kana ilmu balaghah berarti urang teh belajar bahasa Arab. Otomatis belajar bahasa Arab moal lepas tina 5 komponen. Anu mana 5 komponen teh anu moal bisa dipisahkan kahiji ilmu nahu. Ilmu nahu teh contona nu handap juru miyah muktasarun jiddan. Anu semacam ilmu nahu imriti
Paliluhurna alfiah ngan eta tata bahasa Arab ilmu nahwu teh seueur sebenarnya mah sanes Jurumiyah Imriti alfiah hungkul pami dikaji mah seueur. Kadua komponen anu kadua nyaeta ilmu syarab. Ilmu syarab teh kitabna seueur. Aya kitab Kailani, Syarab Al-Kailani, aya Syarab Jani. Taratana ngaosna dugi kana Syarab Kailani bae. Naek deui kana domanana Yaqulu. Naek deui aya dina alfiah oge. Katilu komponen anu katilu. Tah, ieu geus dicakana balagohna. Katilu nyaeta ilmu ma'ani. Nomor katiluna ilmu ma'ani. Kaopat ilmu bayan. Kagenep ilmu badi'. Ulah nyarios bae engke ditaros. Kahiji ilmu nahwu, kadua ilmu syarab, katilu ilmu ma'ani, kaopat ilmu bayan, kalima ilmu badi'. Al-badi'u ngangge ain. Tah ayeuna urang diuraykeun fungsina. Ame apal bisi kapungkur bilih itu kapungkur di kelas hanap teu kabahas fungsina atawa napi hilap deui. Ayeuna urang ngemutan deui, urang emut etang-etang tambih lil gofilin. Emutan kanu poho kanu hilap. Ilmu nahwu atau napi ilmu alat itu. Ilmu ada mah contoh fungsina kanggo naon? Kanggo memahami baris atau napi i'rab nu aya dina tungtung eta lafad atau napi kata. Contohna jurumiyah. Doroba Zaidun, tingali tungtung dina lafad doroba huruf naon? Huruf B. Keur kumaha dijabarkeun. Naon sababna? Eta teh fiil. Fiilna fiil naon? Fiil madi. Fal madi maftuhul akhiri pada. Doroba fiil, di mana-mana aya fiil pasti aya fa'il. Zaidun, dina lafaz Zaidun aya dal, tungtungna nyaeta ropa, tanwin ropa. Naon sababna? Jadi fa'il ari fa'il nyaeta salah sahiji isim anu sok diropakeun. Ciri ropana kunaon? Ku domah dohiro. Naon sababna? Kalimana isim mufrad. Tak kudu dugi kadinya di mana-mana. Pak abdi bilih puyeng mangga usul kepada dan. Ieu tiap wengi Senin mangkani. Moy kajenting samingon teh ayangan 2 bait gitu. Terus kadua fungsi ilmu syarab. Ari tadi mah jurumiyah mah atau ilmu nahwu manalungtik baris nu aya ditungtung. Ayeuna mah ilmu syarab teh fungsina nyaeta keur memahami kerangka atanapi adegan lafad atau adegan kalimat. Lafad dina bahasa Arab sasarua anana kalimatun. Dina bahasa Arab jumlatun sasarua anana kabun pahili. Wiyandi ilmu syarab fungsina keur memahami kerangka atanapi adegan kalimat jeung kiasanana atanapi derivasina lawan bahasa ilmiahna mah. Geuning sok kieu. Coba kias tina fiil madi doroba, dorobu, dorobat, dorobata jeung satuluyna eta kiasan. Turunan-turunanana atuh, cabang-cabangna. Katilu, nah nincak kana balagohna. Ilmu ma'ani fungsina nyaeta
ngabantuan si qail, ngabantuan si anu ngucap, anu ngobrol dina nepikeun harti atawa dina nepikeun makna ku cara anu bener. Wihandi, awas daya pokokna ieu teh. Pokokna aya 3, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade. Tah eta anu 3 teh cakupanana aya dina ilmu balagoh. Ilmu balagoh teh ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Kela pameh diteraskeun. Kapungkur nuju simkuring ngaos di Kalangsari di dieu ku Mama Bahrudin, ku sepuhna Ang Umar, Ang Epul. Simkuring ke budak bader harita teh. Mama aya simkuringna teh aya kitu nu mata kurang barokah. Mung saur mama tasdikin kade di mana-mana jadi santri ulah sok kapiheulaan ku guru. Kawalat bener pisan. Mama tasdikin tos aya calik urang teh kakara jebu. Jadi poho simkuring ge buku nambakan laleungit saware. Nah, ku mama kapungkur al jauhar maknunna saliwat-saliwat. Tapi ngaosna seperti ilmu sorop. Ilmu sorop oge nan geuning sok ujug-ujug sulasi mujarrad bab ka anu sulasi majid jeung satuluyna kailani mah jarang diteliti. Sabab aya ringkesan-ringkesanana atau penjelasan-penjelasan khusus. Yang kitu di al balagoh oge al jawhar maknuna mah saliwat ngalogatangan diteliti dibedah ti mimiti ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badena, terutama dina ilmu bayan simkuring teh. Ingat wajahmu bagaikan rembulan, cuma saur Mama Bahrudin ya, bunga desa, kembang desa. Aya kembang anu bener-bener di desa, aya kembang atau bunga desa anu bener-bener eta istri teh gelis gitu. Tah eta engke aya dina ilmu bayan. Sabab dina ilmu bayan teh dikaji tentang tasbih, majaz jeung kinayah. Lamun dina bahasa Indonesia geus sok aya kalimat konotatif, kalimat denotatif. Ari konotatif mah konotasi, gambaran, ilustrasi, hayalan, khoyali atuh. Waham, khoyal, waham, cita-cita, kahayang gitu, siga. Ari denotatifna kalimat sebenarna. Nah, wehandi ilmu ma'ani fungsina nyaeta ngabantuan si qail, ngabantuan si pengucap, ngabantuan anu ngobrol dina nepikeun atawa dina nepikeun makna, dina ngadugikeun harti ku cara anu bener kana jiwana si mustami. Tuluikeun kana jiwana si mustami anu ngupingkeun atanapi anu ngadangukeun. Ta eta ilmu ma'ani. Ari ma'ani teh tina maknayun, ma'aniun, maknayun teh harti. Jadi keur neliti masalah makna. Kaopat ilmu bayan. Ilmu bayan fungsina ngajadikeun si pengucap, ngajadikeun si qail atuh. Qala yaqulu qaulan fa wa qailun. Qail teh berarti jalmina tuh. Wihandi fungsina ilmu bayan nyaeta ngajadikeun si qail atawa si pengucap ngobrolna jadi jelas atanai pertela sesuai harti anu dipimaksud, sesuai harti anu dipimaksud. Da santri wah ampun kudu linuhung dibandingkan jeung anu lain santri. Kata-katana pasti hebat. Seperti kieu. Mungkin teh jika kamu ada di sana
pasti aku pun ada di sana. Jika kamu ada di sini, pasti aku pun ada di sini. Gitu kayak dina ilmu balagoh mah nu karar itu teh. Sakali deui ilmu bayan nyaeta ngajadikeun si qail atanapi anu ngobrol teh jadi jelas, al bayan jelas, pertela sesuai makna atanapi harti anu dipimaksud. Terakhir ilmu badi. Ilmu bade fungsina ngabantuan ngaaluskeun obrolan atawa ucapan si qail atanapi nu ngobrol. Wihandi ilmu bade mah ngabantuan ngaaluskeun obrolan atawa ucapan si anu ngobrol. Contoh dina mubalik dina pidato jalmi anu parantos ngalaman ngawas kana ilmu balagoh mah di mana-mana orang ke di piwarang ku masyarakat ngesian waktu dina pernikahan pasti dina khutbahna teh dina mimitina teh aya kata-kata tentang pernikahan. Ulah kena-kena di di payunan masyarakat da moal kahartieun ieu meureun cenah basa Arabna boa di dinya teh anu leuwih linuhung ilmuna. Goreng nguruskeun pernikahan tapi ngurus dina khutbahna bet aya kata-kata nyunatan lah tuh tepugu atas teu arek nguruskeun masalah tauhid tapi nu dicaritakeun masalah pernikahan. Nah eta ayeuna kedan ilmu bade eta. Teraskeun supaya nepi kana nu dipimaksud dia. Saterasna ieu nu pokok. Saterasna kitab anu aya hubunganana jeung ilmu balagoh. Kuehandi kitab anu aya hubunganana atanapi anu ngandung kana ilmu balagoh nyaeta anu eusina aya ilmu ma'ani, ilmu bayan jeung ilmu badi'. Ilmu balagoh teh eusina kapan al ma'ani, bayan, al badi teu aya sanes di antawisna tapi di antawisna nyaeta kitab Jauhar Maknun. Kitab naon? Al Jauhar Maknun. Tangke dina Al Jauhar Maknun teh dilebetna aya ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade teh nyaeta diringkas jadi ilmu balagoh. Jadi ilmu balagoh teh dilebetna aya 3, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Kitab anu aya ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade nyaeta di antarana ayana dina kitab Jauhar Maknun. Beda deui kitab mantek mah. Sabab kitab mantek mah nyaeta kitab filsafat. Ayeuna urang hartian ngaran kitabna da perusahaan atanapi buku-buku teh sok aya nami na Al Jauhar Al Maknun. Naon hartosna? Asalna mah Hadzal Jauharul Maknunu. Hada ari ieu eta Al Jauharu hiji permata, hiji batu mulia. Uninga batu mulia inten atuh. Berlian, permata, mahal pisan hargana genan. Lamun sim kuring ujug-ujug menang batu, wekeun nugar tanah alhamdulillah meureun jadi beunghar kitu. Paribasana lamun mudag kana kadunyaan. Tapi kada da urang mah santri ulah kena-kena ngaji Jauhar Maknun ulah hayang tujuan jadi beunghar. Ku bisa berkata-kata, bisa mubalig, kena-kena teu di amplopan ageng atawa seueur atosna teu jadi pidatona ulah kitu. Al Jauhar teh artina permata tanapi inten atau berlian. Al Maknun anu dipiara bener-bener. Al Maknun hartina anu dipiara bener-bener atanapi anu tersimpan dengan baik. Eta Al Jauhar
maknun hartina. Kedua, saha anu nukil atanapi anu nyusun anu nulis anu ngarang kana ieu kitab Al-Jauhar Maknun teh nyaeta urang Al-Jazair di daerah Bukit Al-Ahdori, nyaeta Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdori. Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdori. Al-Ahdori itu di dia di hiji bukit sanes gunung perbukitan nu aya di Al-Jazair. Berarti lahirna di daerah dinya gitu. Al-Jazair di mana? Sim kuring mah acan ka daerah ditu boro-boro ka Al-Jazair. Kulibekan di daerah Kabupaten Pangandaran ge teu apal sadaya. Tah ieu Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdori ngarang kitab Al-Jauhar Maknun anu kaange di saantero dunia. Kaopat katilu gitu dina penjelasan ngarang kitab. Katilu aya sabaraha bait da di bait-bait bet atuh. Aya 280 hiji bait upami telepat teh kirang langkung sabaraha cenah 280 hiji bait bet. Sok karena baitna bismillahirrahmanirrahim engke urang di logatan kumahana domanana etanana baharna alhamdulillahil badiil hadi iya daya maya irsyadi amanda arwaban nuhawasana samsabaya hanifi syuduril ulama. Kurang dilogatan os tingali dina halaman 10 pamedisin kuring mah di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim teh nyaeta kalimat al-ibtida, ibtida hakiki. Kudu bismillahirrahmanirrahim heul arek ngawas kitab mah komo gitu. Nu sejen ge kudu maos bismillahirrahmanirrahim. Anu dipandang hade mah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bari ngalap barokatur nadapi tulung kalawan nyebat dat anu jenenganana Allah sifatna Allah Rahmani anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit sareng ageng itu Allah di dunia sareng di akhirat sareng deui sifatna Allah Rahimi tur anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit itu Allah di akhirat boloko teh bahasa Jawa wungkul. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab anu dinamian kitab Al-Jauhar Maknun. Al-Jauharul Maknun fi salasati pununun fil ma'ani wal bayani wal badi. Ari Al-Jauhar Maknun teh artina nyaeta permata batu mulia al-maknun anu disimpen hade-hade fi salasati pununun dina tilu pirang-pirang fan. Dina tilu pirang-pirang bidang atau materi fil ma'ani kaya dina ma'ani wal bayani jeung kadua dina bayan wal badi jeung dina badi. Alhamdulillahil badiil hadi ila bayani maya irsyadi amanda arbaban wa warasama samsal bayani fi suduril ulama. Alhamdulillahirabbil alamin eta teh lamun urang nyebatkeun alhamdulillah khutbah berarti disebutna al-ibtida idofi. Alhamdu ari sadaya puji. Alhamdu ari sadaya puji.
pangalem atuh. Kira-kira anu jadi ilmu baru we nu dijelaskeun mah nya. Aya urang khusus ngalogat lah. Dan lapada alhamdulillah mas biasa. Alhamdulillah al istighraq atawa al lil jin si alif lam al istighraqiyah al jinsi alif lam al jinsi atawa li ahdi dhinni li ahdi dhihni bahkan aya hiji deui tah. Terus bae nama urang diambil anu dua. Alhamdulillah ari sadaya puji berarti eta mah jamil afrod sakabeh puji aya oge jenis puji anu opat mana bae lah eta. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi hakikatna nama tetep milik Gusti Allah. Sifatna Allah al-badi'i, awas dina lafaz al-badi'i ngalogatanana rada panjang. Al-badi'i anu tukang nyiptakeun atanapi anu tukang ngadamel ieu nyipatan atawa nganaatan naat sifatna Gusti Allah. Al-badi'i anu tukang nyiptakeun atanapi anu tukang ngadamel makhluk anu aneh-aneh, makhluk anu takjub, anu aneh, anu luar biasa tanpa dibarengan ku contoh. Balas agung-agungna Allah kalimatna mubalaghah deui yang kalimatna luhur tuh. Al-badi' tuh cerdasnya batur mah ya Allah Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdor geus aya kata al-badi dina hutbahna teh sabab bareng nyaritakeun masalah ilmu badi gitu. Kade urang ge di mana-mana pidato di paenon ibu-ibu urang nyuruskeun masalah pernikahan kalah aya hutbahna kata-kata tentang khitanan. Santri mah ulah kitu da geus diajar ilmu bade. Arti al-badi teh nyaeta anu tukang nyiptakeun altanapi tukang ngadamel makhluk anu luar biasa saatnya itu Gusti Allah tanpa dibarengan make contoh, dibarengan ku contoh. Ari makhluk mah sok sanajan jadi insinyur arek nyiptakeun atawa ngadamel hiji perkara teh kudu aya naonana heula contohna heula. Gusti Allah mah teu al-badi teraskeun ila bayani mahya'ir rasyadi dihijikeun eta mah aya nu karangku al-hadi anu nuduhkeun itu Gusti Allah. Al-hadi anu nuduhkeun itu Gusti Allah. Nah, ngaos tos 43 menit. Mudah-mudahan tamat jam 8, berarti 7 menit deui. Ngan tadi jam 8 langkung 12 menit mulaina. Al-hadi anu nuduhkeun itu Gusti Allah ila bayani mahya'ir rasyadi ila bayani mahya'ir rasyadi tu geuning. Geus aya kata-kata naon al bayan. Ngan eta dina ila bayani mahya'ir rasyadi teh mengandung al ma'ani deui bae. Matak ulah nyebutkeun atau ulah gampangkeun gitu, ulah nyebutkeun lah cenah ulama baheula mah teu bari saeun al ulama warasatul anbiya. Ila bayani maya irsadi kana pepertelaan atanapi penjelasan jalan pituduh. Ulangi, ila bayani mahya'ir rasyadi kana pepertelaan atanapi penjelasan ari bayan-bayan teh penjelasan pertela jalan pituduh atanapi pituduh anu disarupakeun kana jalan. Lamun teu aya jalan sim kuring ogenan wangsul teh ka mana tidak
Jadi pituduh diibaratkeun jalan. Amada anu parantos maparinan kasaean itu Gusti Allah. Amada anu parantos masihan atau maparinan kasaean itu Gusti Allah. Ulangi, amada anu parantos masihan atau maparinan kasaean itu Gusti Allah. Arbaban nuha kapirang-pirang jalmi, awas rada panjang. Arbaban nuha kapirang-pirang jalmi anu kagungan akal anu sampurna. Anu kagungan akal kapirang-pirang jalmi anu kagungan akal anu sampurna. Warosama alifna eta mah alif darurat nadom. Warosama sareng anu parantos netepkeun itu Gusti Allah. Warosama sareng anu parantos netepkeun itu Gusti Allah. Warosama sareng anu parantos netepkeun itu Gusti Allah. Syamsal bayani tah di dieu tos aya contoh ieu teh. Syamsal bayani geuranya kieu kata-katana. Warosama sareng anu parantos netepkeun itu Gusti Allah syamsal bayani kana ilmu bayan anu disarupakeun kana panon poe. Ulangi, syamsal bayani ngartikeunna teh kudu kieu kana ilmu bayan anu disarupakeun kana panon poe. Seperti anta syamsun anta badrun anta nurul pokok mah nurun pokon nuri. Syamsal bayani kana panon poe penjelasan asal apa gitu. Kana panon poe pertelaan ke kumaha ngartikeun anak pake ilmu balagohna. Ieu teh aya dina ilmu bayan. Syamsal bayani jadi kieu ngartikeun anak kana ilmu bayan anu disarupakeun kana panon poe. Naon sababna penjelasan teh al bayan teh jadi caang gitu. Sabab anu identik jeung cacaang nyaeta panon poe. Ku ayana panon poe jadi jelas gitu. Syamsal bayani kana ilmu bayan anu disarupakeun kana panon poe. Fi suduril ulama awas dina ieu ge deui bae tah. Ari sudur-sudur teh pirang-pirang dada. Sodrun hiji dada, sudurun pirang-pirang dada. Fi suduril ulama ulah ngartikeunana dina dadana ulama langsung kana makna. Di dieu aya ilmu ma'anina, ilmu ma'ani, ilmu tentang maknana. Fi suduri ulama hartina dina pirang-pirang hatena ulama. Sabab hate teh biasana identikna sok aya dina jero dada gitu. Langsung bae fi suduril ulama teh ku santri anu geus paham mah dina hatena pirang-pirang ulama. Dina manahna pirang-pirang ulama gitu. Nah, eta sebagai ibtida idopi sabab dimimitian ku bismillah tadi hakikat ibtida hakiki ayeuna ibtida idopi. Baca talar bait kaiji bait kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ras Suduril ulama
bait anu katilu kaopat bari kanggo PR apalkeun di kobong di bumi. Coba baca atau barisan heula moal waka dilogatan. Fa absarum mu'jizatal Qur'ani fa absaru mu'jizatal Qur'ani wadihatan idgom idgom lam tanwin wayunan b wadihatam bisa fi'il burhani. Ulangi. Fa absaru mu'jizatal Qur'ani wadihatam bisa fi'il burhani wa syahadu matali al anwari wa syahadu matali al anwari wa mahtawaj alaihi min asrari. Al-Qur'ani nun, al-burhani nun, al-anwari ro, min asrori ro. Tuh, bersanjak ieu teh mengandung ilmu balaghah. Sareng fa absaru mu'jizatal Qur'ani wa bihatan bisa fi'il burhani wa syahadu matali al-anwari wa matawaj alaihi min asrari. Sawihan deui mimiti tina alhamdulillah alhamdulillahil madinahi ila bayani ma'ayil asadi amanda arwaban nuha wa zaman syamsal bayani bisuduril ulama fa absaru mu'jizatal Qur'ani wa bihatam bisa fi'il burhani wa syahadu matali al anwari wa matawaj alaihi asrari. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.